Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, tong gila di subscribe channel na Ijang Riki Purno. Gaskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Nu teu percaya ka Allah ngabantah ka Rasulullah nepi ka geuring taweh woh teu tobat pasti diloloh. Sahapi jalma nana nu kuat nandanganana anu kaci dari puhna anu ngarandapanana. Moal aya anu kuat teu aya jalan keur lumpat pikeun jalma teu makrifat disiksana paling berat. Ari urang teh manusia anu teu luput ti dosa meungpeung aya umur sesa pake nyembah nu kawasa. Ka Allah kudu sumujud dina waktuna pek sujud bari diajar jaruhud komo mun getol tahajud. Wajib ulah dikantunkeun geus waktuna laksanakeun ulah dilalaworakeun lamun hoream paksakeun. Pigawenya ulah embung parentah Allah nu agung mung ka anjeunna nyalindung urang teh nedapi tulung. Pek pigawe ti ayeuna saacan beak waktuna sabab dunya alam fana da pasti aya akhirna. Sabab maot teh nunggulan jatah umur pasesaan nu diatur ku Pangeran urang pasti ngarendapan. Disebut maot teh pisah ti raga kaluar arwah najan jalma gagah rongkah di dinya mah kudu pasrah. Ari hirup nu ayeuna moal angger salilana upami seep waktuna disebut maot ngaranna. Allah anu ngarasakeun urang ukur ngarasakeun. Nikmat anu dipasihkeun ti ayeuna manfaatkeun kanikmatan teh amanah ti Allah nu sifat rahmah. Lamun hayang menang nikmat syukuran ka Allah amat. Ari nikmat nu ayeuna eta moal salilana da pasti aya tungtungna dugi ka maot
takhirna mangka ulah kajongjonan nafsu ulah diayunan parentah Allah lakonan memeh datang patekunan hirup kudu ati-ati sing leres mayun ka Gusti amal kudu ditaliti sing sae budi pekerti pikeun jalma nu dewasa anu normal boga rasa wajib nyembah nu kawasa mun teu nyembah pasti dosa nu balik boga pikiran wajib nyembah ka pangeran ti ayeuna tapakuran kaagunganna pangeran Allah anu maha agung anjeunna pikeun nyalindung yu urang neda pitulung sangkan urang ulah linglung mun jaga alim disiksa ti ayeuna sing rumasa tobat tina gawe dosa bakal tebih tina siksa sing alus tekad jeung lampah kade ucap ulah salah diajar ikhlas ibadah saacan asup kabarja